Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kumaha kabarna dinten ayeuna. Mudah-mudahan hidup dalam keayaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dina pembelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna urang baris ngabahas ngeunaan harti denotatif jeung konotatif. Harti denotatif jeung konotatif. Naon ari denotatif teh, naon ari konotatif teh. Dina buku didinya ditulis harti denotatif nyaeta langsung nuduhkeun kana barangna. Contoh, bentang mangrupa benda di angkasa anu nyorotkeun cahaya. Sabalikna harti konotatif nyaeta henteu langsung nuduhkeun kana barangna. Contona kecap bentang dina kalimah ayeuna mah loba bentang film alanyar. Jadi denotatif mah nuduhkeun langsung, sedengkeun konotatif mah henteu nuduhkeun kana barangna langsung. Dina halaman anu salajengna didinya aya contoh. Nomor kahiji nu A, ti isuk-isuk keneh manehna can manggih dahar. Can manggih dahar sarua jeung ngahuapkeun sangu ya. Manggih dahar berarti can ngahuapkeun sangu. Nu B-na ayeuna mah loba pajabat dahar duit rakyat. Arti dahar nu kahiji nyaeta can ngahuapkeun sangu. Manggih dahar nu kahiji nyaeta dahar nu kahiji ngahuapkeun sangu. Sedengkeun dahar nu kadua didinya hartina korupsi. Berarti anu A eta makna denotatif, anu B eta makna konotatif. Nomor kadua, contoh nu kadua, manehna diuk dina korsi di tengah imah. Nu B-na rea aktivis partai anu marebutkeun korsi. Nu A makna korsi didinya nyata tempat diuk. Berarti nuduhkeun nu saenyana korsi teh diuk tempat diuk. Sedangkan anu B makna korsi didinya nyata jabatan atau kedudukan. Jadi nu B eta makna konotasi. Sedangkan anu A eta makna denotasi. Tuluy kanggo pancen hideup ngerjakeun tugas di nomor kahiji dugi ka nomor 10. Di nomor kahiji eta tos aya contoh. Jadi lamun eta kalimat teh nuduhkeun denotatif maka hideup cukup nulis inisial DN. Jeung sabalikna lamun eta kalimat teh nuduhkeun makna konotatif maka hideup tulis inisial KN. Seperti nomor hiji contoh geus 2 bulan hayam teh eureun ngendogna. Nah, didinya berarti ngendogna makna anu saenyana nuduhkeun harti anu sabenerna karena hayam teh ngendog. Jadi ditulis DN. Sakitu kanggo pembelajaran bahasa Sunda. Baik anak-anakku sekarang baik anak-anakku, hari ini kita kembali belajar bahasa Sunda. Untuk pembelajaran bahasa Sunda hari ini adalah kita akan membahas makna denotatif dan makna konotatif. Apa itu makna denotatif? Apa itu makna konotatif? Makna denotatif ialah makna yang menunjuk langsung kepada barangnya, kepada bendanya. Contohnya bintang yang merupakan benda di angkasa yang menyinarkan cahaya, yang menyinarkan cahaya. Nah, sedangkan makna konotatif adalah makna yang tidak langsung menunjuk kepada barangnya. Seperti contoh dina kata bintang dina kalimah ayeuna mah loba bintang film alanyar. Nah, makna bintang di yang kedua itu maknanya adalah orang yang memiliki orang yang terkenal ya, bintang orang yang memiliki prestasi. Nah, kemudian di situ ada contoh nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1 yang A, ti isuk-isuk keneh manehna can manggidara. Artinya dari pagi mereka belum menemukan makan. Nah, makan yang nomor 1 itu adalah maknanya memakan nasi atau memasukkan nasi ke mulut.
Sedangkan yang B, ayeuna mah loba pajabat dahar duit rakyat. Dahar di situ adalah maknanya makan, makan di sini maknanya korupsi. Nah, kemudian untuk tugas kalian silakan kerjakan nomor 1 dan nomor 10. Silakan kalian cari kalimat mana yang memiliki makna kata denotatif atau konotatif. Apabila kalimat tersebut menunjukkan makna denotatif, maka kalian beri inisial DN. Dan sebaliknya, apabila kalimat tersebut menunjukkan makna konotatif, maka kalian beri inisial KN. Seperti contoh nomor 1 di situ, geus 2 bulan hayam teh eureun ngendogna. Nah, maka di situ ngendog itu memiliki makna sesungguhnya, maka ditulislah inisial DN. Nah, untuk tugasnya seperti itu. Sekian saja untuk pembelajaran bahasa Sunda, silakan dikerjakan nanti tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.